kacarios di negara Amarta di pakampunganana anu kasebat kampung Tumaritis Desa Kenagorowong kampung Nyingkur sisi gunung mejo lemok dan daunan racek tatang kalancur corat saya nu karerang dina galang tumpang sari Surawung lenca terong jeung cengek maklum Sumalawija itu keayaan di Pakam Semar Sapala Putra nuju Sempal Kapiguyon Jang ieu teh naon hate teh cu asa bungah-bungah teuing poe ieu Jang kadieu kitu ka akang ilaing cu biasa bapak lamun aya maksud jeung tujuan teh sok nyaur asawa aya pasualan anu bisa kepecahkeun teh oh kadieu Jang dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan berujung tahun sok mineng kabanungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu angin kadar pangeran anu bakal karasa jeung karanapannya cu saperti nu karanapan ku uwa ayeuna geuning geus sakieu kakolotanana uwa teh ujang lamun dina poe mah uwa teh geus magrib oh da uwa ge sarua makhluk da uwa ge sarua jelema yen hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranunana jatuh bakal digiring kurung jeung kuring bakal dibulen saneng-neng bakal ngageblek deui jeung mantena kitu ge lamun urangna bisa lamun urang ngudag ilmu insan kamil mu kamil sampurna di jeroning sampurna jazu nu matak parandene kitu cuk genteng-genteng ulah potong dina jeroning hirup teh urang jajang hirup katungkul kupati paeh teh nyaho di mangsa nu matak rinik-rinik ngulik harti cing harti ngawincik diri lamun nyaah kana raga cing apa dasar agama agama teh nu jadi agama hirup keur urang digumelar di alam dunya ari hartina agama teh nyaeta anti riweuh cinta damai jadi setiap-tiap agama datang kakacauan dina diri pribadi teh kudu lolos kabencian teh nyaeta kudu bisa disingkirkeun supaya mulus rahayu gembleng katur salamet nanya ujang tadi kitu kakang ilaing jang asa kareueung hidup mereka
baktos kahuyuk panjenengan Rama Prabu. Patih di Jayang Rana ditampi nuhunku kaula. Ayo juga terkabiling. Oh, atuh da ilaing mah lamun teu dikitu geuning sok ngambek. Heh, dieu ki pati. Aduh, ampun jeung aing ah, Jawa yuk. Naon? Come here. Kriung mung pulung jeung dewek di dieu dawalu. Kitu tah. Tong sultan aing sia. Ieu juga nurun atuh Pak. Abis hayang gitu tah. Heuh, sia teh karek nurutan aing. Cing maniri hirut teh deuleu. Cing aya leuwihna deuleu. Dewek Semar, tangke mah jadi semprot, pan aya leuwihna. Kiraku jang kudu ditonyok mah ku dewek. Wilujeng wayah kieu ayi. Oh, Dararama. Nuhun ah. Lek. Mojo. Oh, semana bandoma. Nya. Apaan ayeuna mangukut doma akang teh. Neme di paraban ku hampas tempe. Nya. Boga doma dewek teh ti Pak Haji Oro. Ibun. Maha-maha ge dibeli we ku akang teresep. Nya. Ti Pak Adi ngecibulu. Marukan teh boga kanang ti Kang Oman. Oman Batu Cikadut. Ainu sok guru doma jang nanang. Cikadut. Lumayan di mana dulungan aya pangabutuh teh meureun teu kudu bulawat ka itu ka dieu kantun ngabusur. Semah kapihatur Pak. Geus sabaraha hiji doma tina 3 teh jang? Kantun 2 Pak. Lainna mahal kalah ngurangan pan ku ieu dijual. Ya, itu dah hayang sepeda si Bareto mun laksana. Heuh, geus kabeli sepeda. Jual ku abdi domana hiji. Tapi doma eueuh sepeda eueuh. Nah, ka mana? Si Dani dijual. Eta teu karunya kasih oga. Aya naon Pak? Ih, kelana jang, kelana. Hirup kudu sauyungan dasar hirup babarengan bahaya sabilulungan patut tangguh ngarajengan lamun urang kacampuran ulah mawa pasaran tanggulan dielingan manggoyamu nirang munggu kaluhungan budi agungan jami utami
alamat diri maya menyisik putih maya menyisik putih rekenan baring ngeraya bikinan tenan Kacuan mulai kanamun maksud pinangi gagang ibu nensi mun maksud pinangi gagang Maria Winangun Semaria Winangun Semar kuncu ngepak kuningalan ya dah siapa kuningalan naon itu sepuh aya naon ieu teh atuh bapak teh tara-tara ti sasari abdi keur maraban doma Pak nya ari inung ilaing geus datang ti pasarna ya acan mama unggal teh ka pasar wae Pak ieu teh duh lumayan geuningan seueur kagiatan terus tiasa nyieun eta geuning naon teh anu di sayuran dibobok tuluy digoreng teh bala-bala ta eta euy ya senyaho bala-bala acan iya oh da ai urang mah pan kahakanan teh da can wawuh ai jeung hamburger mah karek ngadenge wungku jeung dina iklan hamburger da dihartikeun mah teh hambur duit ger pasea ai fried chicken teh naon fried chicken teh ai fried teh pan wartawan teh Freddy ai chicken cik teh menta arikeun sakitu percaya ari eta hotdog ari hot teh jalan cai gini anu sok abusna teh kana hot eta mah ngarti deui ke got nu kitu mah tong sok kabohongan we ka ija keur manu bodoh ai Dunkin Donat Dunkin Donat heeh Dunkin teh apa nu mere doma ka urang padandim da mah tong sok kabohongan dek ka dewe kah aduh ampun aing Pak ya kitu teh gini kan teh curug-curug euy beurit kitu bawa serangan pajar cuma doma teh muni beledug geus ngaran papan oh doma na beger aduh eta euy doma anu eta teh gini doma anu sigareng dia alus munurna teh tepi teh kana eta teh cunggung kalang jo munur teh jauh luak liuk bareng lompat ayo sugan teh diadu kalah lompat
Eta dewek aya raja ngadu doma. Oh, Pak Agul teh tukang doma teh euy. Pak Agul. Efek teh barang geus diadukeun cekelan gitu teh jo. Doma teh. Gitu. Naon teh? Oh, hayang nginum. Oh, bisa jadi. Lain udah. Nah, teh. Luas benar tuh kayaknya anjing tahu gue. Ya itu televisi pendidikan Gitu Pak. Dah. Resep abdi Bapak karena kukat kuku teh. Ya. Ya. Anu kasih resep ngukut buk. Itu manusia. Iya, dulu tujak. Yomu. Dina waktu Nabi Jil heureuy. Yomu. Tapi dina waktu ayeuna mah urang rada serius sakedeung tuh. Jadi urang teh kudu apa kana sikon ya. Eta ai sikon teh naon Pak? Tuh da ilaing mah kurang pengalaman. Kabina-bina teuing daek tatanya daek gaul teh deuleu eta teh lumayan. Ai sikon teh singkatan. Nah, bener ternyata. Singkatan kumaha? Singkatan mode SMU. Sekolah Menengah Umum. Mode SMP. Sekolah Menengah Pertama. Teh disingkat jadi SMP. Jadi sikon teh sarua singkatan eta oge. Singkatan tidak naon, mode KUD gitu, mode LKMD, LSM, singkatan, dia mah sikon, singkatan, sarua tange, mode KB, mode ABG teh anak baru gede, dia mah sikon. Situasi jeung kondisi sikon teh situasi naon tuh keayaan tempat keayaan nu matak teh oge deuleu jang kudu daek diajar ya ai soal ilmu mah deuleu ieu ngeunaan dunya oge ngeunaan bumi geografi cek tuh bapak aingnya geografi ai geo teh asa tina kecap geos teh hartina teh bumi grafi teh tina grafen naon melukiskan atau menceritakan tentang bumi geografi teh model biologi bio teh eta teh kehidupan logi teh tina logo teh artina ilmu tentang kehidupan kumaha teh diajar kitu di mana sih teh lapan sekolah di mana sekolah ada sih teh gus kembali itu harus naik sekolah nyaho positif kali positif sama dengan positif kali negatif sama dengan negatif kali negatif sama dengan positif teh maksudnya itu ku apal wae maksudnya naon teh positif kali positif teh kaituna positif bener kali bener sama dengan bener kali salah ngan salah kali salah bener maksudnya kumaha tah lamun di negara geus kitu tentrem bener kali bener hartina nu bener mah benerkeun bener kaituna anu leuwih ruksa kumaha eta nu bener disalahkeun eta bener kali salah teh salah nu salah dibenerkeun salah ai salah kali salah bener nah anu salah mah salahkeun bener teh
Anjir, wawasan sila yang kalinya, hebat, Waduh, hebat satrak kau di kebon. Tah gening gitu, Cuk. Jadi orang teh sarerea di negara teh salaku masyarakat negara Amarta dituntut konsekuensina salaku warga negara anu wajib pisan ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa. Sada Bapak Cecep Supriyadi. Nah goreng gitu. Geus sada lain goreng, sada. Nggak sok itu. Gue kena mandiri, teteh. Itu. Ciri-ciri Bapak sok ke Bandungan wayangnya. Bapak teteh. Tak urang ayeuna salaku warga negara. Anu ngabogarna satanggung jawab teh kudu kumaha carana salaku warga negara. Nyamburunan Pak, nilai-nilai juang karuhun urang kudu ngagedur dina hate teh. Jadi neruskeun pajuang karuhun teh dina alam merdeka kiwari teh nyaeta neruskeun kamerdekaan, neruskeun pajuang dina alam merdeka ku cara karya anu terpuji. Tak geuning. Tupulieun milu berjuang henteu atuh ayeuna berjuang. Carana teh nyaeta baik bebersih. Melakan tatangkalan, minta bibinihanana ka kehutanan. Tidak kumaha jeung teu dibere. Di mana dipelakeunana? Di kebon batur. Cek hasilna macana kumaranehna ulah diganggu tatangkalanana. Kitu ja Pak. Tuh. Kumaha kumaha nasibna grepek. Anak incu urang lamun ayeuna tatangkalan dibeakeun. Tah dola anu sok ngurek geuningan aya anu sok ngalabelut di setrum. Pangyarekeun teh. Jeung baheula mah deuleu baheula karasa ku dewe aing ngurek bangi belut nogan meni atoh nya tah ieu mah ulah teh nah atuh moal jadi anak mun diala indungna mah keun lanang cenah aranakan heula cenah jadi anak keun ada moal ka mana belut mah aya di batur mah diala batur dialakan urang aya anakna tuh ulah di setrum jeung ulah di portas da pae teh indungna pae anakna korban jadi we ungu nu matak ceuk Kiai Mama Kiai Haji Hasan Mustafa baheula geuningan mama ari keuyeub haram cenah ari di ujang mah bakene belut seueur tah belut heula we beakeun ke lamun geus belut beak teh keuyeub hakan itu tah kitu euy matak ceget tah dina lebah dieu omat si lain teh cing mikir nepi ka pabadinya anu disaurkeun ku Bapak teh bau naon nya jang oh ti kadang domba panginten angin puguh hitut manehna ampun tah kitu dulu cu ngobrolan di kampung kieu nya kitu jang urang boga dunungan anu sakitu adil palamartana ji Gusti Yudhistira saderek-saderekna poni kitu di anu sakitu nyaahna ka urang ka seniman model Pak Obar Bapak Bupati Bandung meunya cikening ka seniman teh Wali Kota Bandung teh Bapak Dada Rosada Pak Dandim Bapak Panglima Bapak Kapolda Jawa Barat nyeraahkeun ka urang jeung Pak Pak Haji Sidik mah eta nu jauh Pak Gubernur Riau jeung Gubernur Kepulauan Riau nyaahun tuh gitu Pak Haji Sofian teh tah nu mata kepikanya urang ka batur mikanya ka urang teh kitu deuleu silih asah silih asuh silih asih teh sanajan jauh urang Batam deuleu ngonang sok lalajo we TPI barukan atau aya wayang teh urang teh ieu teh ngawakilan sararea tuh tak kitu jang Buyaya teh kuningan ngeuntung puyum sari asih teh geuningan 3 emer teh dibuka teh lele unggul jeung teh ongkoh puyum pan beak puyum teh dibawa eta deus lele nah sia teh teu mikir teuing atuh
Ibu Yayat Sari Asyif. Itu tah. Alhamdulillah panuhun, Pak. Ya, tak itu. Geus menang beja si lain. Ngeunaan dunungan urang. Juragan Arjuna teh bade ngalih. Oh, itu ti Madukara ke mana? Lain ti Madukara. Ngalih naon? Dimutasikeun. Lain dimutasikeun Juragan Arjuna teh apan lalagasan, teu acan garwaan, bade ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Oh, bade nikah Juragan Parta teh. Nama Arjuna itu banyak kan? Arjuna, Permadi, Kadi Huratnala, terus Parta. Iraha Pak, waktu sinaha nya tadi oke canyaho waktu nama. Ngan anu geus puguh Juragan Arjuna teh pamaget nikahna teh ka istri. Arti itu. Naon, arti maksud Bapak dulu. Naon, maksudnya bahasa yang dijadikan untuk orang. Maksudnya, ngan meni uyahan bisa nyakolot aing. Ampun, entah hari yang uyah. Hari hirup nunggu-nunggu wae panggilan tapi teu nyari. Obat. Tah itu dulu aja. Lir pendra. Barang saweg nuju raos impal watsana. Sapratane punia Arya Bima sareng Raden Gatotkaca sampun dumugi tengar saring panggonan. Nya eta maksud nyampur Semar Badranaya bade milarian anu diperdih ku Mayang Arum nyata ku Subadra teh. Tuh siamada. Naon? Keseubeun teh mana jatuh doma teh. Naon? Eta doma memean kitu. Ada me di sana lagi lain mar. Iya mamar. Wah. Sahaja. Ah lain doma tama. Nah itu. La ilaha illallah. Naon jang? Oh ya cing bete. Itu nih. Juragan Bima. Agan. Oh. Waduh. Gusti sareng Juragan Gatot amuing. Ayana. Aja kaget bang. Ngahaturkeun semahaturan rawuh nun. Astagfirullah. Semahaturan rawuh Juragan Agung. Oh, terima bang. Nih sorak udah gitu. Juragan Agung semahaturan rawuh kulan. Terima loh. Mana si Aceh? Minum baru dak teh nuju ka pasar nun. Si Gareng. Ya saya si Gareng masa. Nuju sepedahan. Iya. Sareng saha kan? Jeung si Gatot. Hah? Jeung si Gatot. Sareng Tuang Putra sih. Iya. Sareng saha teh Gatot Subroto. Aya naon agat ya. Wah, ulah kaget wah. Amuing. Juragan Anom semahaturan rawuh Anom. Wah, nuhun wah. Semahaturan rawuh Anom. Nuhun wah. Ti abdi ge Anom. Nuhun lah. Kamana Gareng? Aya kulan menuju ka itu kata tani anu tebi panginten. Da biasa sia eta mah ayeuna teh sok leukeun daek poli kulan. Iya.
dia wangunan rene kakak dia lengeran Rapaka dia wangunan rene kakak dia lengeran saat dia ojo kaget bar wah kaget bar aduh ayah anak ruas dicampuran bingah jisima bika sumpingan juragan aku ayah anak ayah pikir saya naon ieu teh tansah diajeng-ajeng kaula nun
sumping ka tempat anu sakil putra batrena alala jerih temenan teu aya ibarat titan nah kaula nu juragan aya haha nu rek ditepikeun mar sae wah ka mana wah istri nuju ka pasar nu nuju ka pasar Kemis nuju ngajemput si Rapli aduh eta pangitan emak teh parantos teu gaduh wedak pulang aya pikir saeunaon ieu teh meuni reuwas agan bilih bade ninggal domah heula abdi atuh lalat pulang ini Agus sih mah kakara boga domba mah diomong-omong we. Kitu ih. Komo lamun boga sapi leung merek lana mah. Leung lamun teu pabarian bosan we mah. Itu we aya hayang gerebegan. Yuk, ampun ai maraban dengan batur. Iya ya mat, semohon. Ulah kaget jeung ulah reuwas. Si Jenet tek pinah teh ya, tina alam lalagasan kana alam mimitan. Jang. Eta bapak, eta teh bapak teh wartos eta tarapi eta perasaan wae. Heuh rarasaan nepi ka kitu deweknya. Nuhun Pak, hebat bapak teh suci. Uluh. Mugi tadi jisim abdi ngimpi teh sieun. Jadi tadi teh didongengkeun ka barudak cekeng. Jang, dulungan urang teh lalagasan. Tak kitu mah. Siosna teh ka Rayi Gusti Batara Kresna teh ka Dewi Subadra, Dewi Mayangarum. Iya. Da eta mah bobogohan coba heula atuh. Nya. Cinta pertama sama Juragan Arjuna sareng Subadra mah. Nya. Aduh, model dewe kecembep gitu cah. Iya, nggak ada apa cinta terakhir. Cinta kapaksa, meren. Iya, yuk. Paksa we, hari tuing gitu. Asa we, nganggur rek mah. Ngan kieu ieu teh mar, dongengna ieu riweuh ieu. Tuh, riweuh kumaha nun? Si Gatot menjadi saksi. Tuang putra Juragan Anom jadi saksi kumaha? Maksud mah nyaeta dek nanyakeun tanggal jeung bulan naon si Jenet dikawinkeunana. Si Gatot teh init ka nagara Dwarwati, aipek teh kasampak di negara Dwarwati teh keur rame yen si Subadra teh keur dilamar. Ku si Kakang Baladewa. Ulu. Baladewa, palai karayi banyak. Lain. Dengekeun sia. Ayo was teh nu lok-lokan. Cuma di sini ora menuju guru lagi. Kira lok-lokan. Si Baladewa teh boga adi beuteung. Adina Erawati anu ngaran Burisrawa. Laras Burisrawa teh anu at cek pas bapa nih ngomong cek pas bapa dilagukeun. Ai eta si Burisrawa teh nyata putrana si Prabu Saya. Sumuhun katari kata si kapati-pati kapentang asmaragama ku si Bayang Arum Subadra. Sora nu ka kitu ieu. Lajeng ngalamar. Jadi meureun Kresna teh bingung dibikeun ka itu kumaha ieu, dibikeun ka dieu kumaha itu. Sedengkeun pan si Mayang Arum bogoheunana ka si Jenet. Ai si Jenet teh saha? Nah, geus apa pan Juragan Bima masa sauranna teh sok Jenet ka Juragan Arjuna teh. Ngebejaan ulah laju aja bisa nyahun. Coba kain ke kini nyalakan wae ah.
Bisa nuduh kakang adang nubis maut. Ini elingan anak teh kayaknya kita mah. Muni muter. Baik pikir. Sedangkan pan si kakang Baladewa teh lansik nu panggedena jeung anu aya hak pikeun gawalian. Alah. Ini abot atuh. Lamun dewek jadi Gusti Batara Kresna moal teu bejad sirah. Bilang kau takkan ya kalau di mana ini. Tak itu mah. Sumuhun lajeng. Ya. Si kakang Prabu Batara Kresna teh nanya si Mayang Arumna. Cekeng dae kasaha cenah. Nurek ditarima ieu. Nah harek ditarima teh Burisrawa atau Arjuna. Ya aya jawaban anu pasti. Seolah-olah itu saya marah. Saya marah. Iya. Saya marah gaduh domba gitu. Iya, abdi gaduh jago lah. Iya. Sanajan domba sagede nahaon jadi itu tinggal ku kampak ku abdi. Lain mikiran si cepot kemana ngomongnya. Itu kan. Saya marana kumaha? Iya. Si Mayang Arum teh loba pamentana. Heug bae. Sanajan kawin ka Burisrawa. Ka Arjuna sanajan kawin ka budak Angon teu naon asa bisa ngalaksanakeun pamentana. Naon pamunutna teh? Hot. Ulah caritakeun hot. Baik. Ya. Saya mau. Caritakeun, omongkeun naon anu dipenta. Pangapunten, sok. Rama jeung putra gede hari-hari. Wah. Bingung kaula teh wah. Bingung na kumaha nun? Naon pamunutna sih? Jadi pamunutna Mayang Arum teh. Patos-patos nikah kasaha bae oge. Anu tiasa ngalaksanakeun pamerdina. Palai HP, cicing. Tuh, asia teh mah emang kaela teh lok-lokan. Duh. Keluar ka jero kapas. Palai HP anu merekna nok pelor. Atuh eta mah dahyar. Dahyar mahal gitu dahyar. Itu wah. Kahiji pamunutna Mayang Arum teh patos-patos nikah oge nyaeta palai dicanakeun pangapit panganten. Anu sarupi sareng panganten istri. Palai dicanakeun pangapit panganten istri tapi eta pangapitna teh sarupi sareng panganten. Iya. Waduh. Da anu sarupi sareng Gusti Sumatera mah ceuk iso. Iya. Hideungna sama nu Mayang Arum. Mayang Arum tepat hideung. Iya. Hideungna mah nya sarua jeung ceuk iso. Tapi di Ciparai ge aya uti nu hideung. Tapi pemajikan Ayep. Kaduna mihan namina jadi Mayang. Tamihan payuna sang tungtungna Mayang Arum Jangkung. Palai dicanakeun pangapit panganten tapi anu sarupi sareng panganten istri. Iya. Upami pangapit panganten pameget teh sarupi sareng panganten pameget. Nah iya anu sarupi sareng Arjuna saha lintang dewek. Nya kari pake gelung. Repek. Semua jauh jadi renengkeun aing mah. Itu wah, nah ieu teh saha nu sarupi sareng Mayang Arum, nah saha nu sarupi sareng Paman Arjuna, jinggar. Wah itu mah. Teu apa? Si egot teh jauh atuh kemu teuing kitu mah.
Bolotot cing. Mung sakitu loba. Seueur wa. Awewe pangeretan sama. Awewe tukang puncit matre nu kitu teh matre. Lain matre pan tadina ge nu ngalamar cenah barung. Meureun ieu teh keur jalan kaluarna. Kudu boga saku dua atuh. Hiji ge kosong wae aing mah. Eta ku bisa nuluykeun ngomongna teh. Aya wae pi omonganna teh. Kaduana naon? Kaduana caritakeun. Kaduana teh ieu wa. Dina waktosna oleng panganten teh palai dicanakeun tukang hias anu kakasihna teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Tukang hias kakasihna teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Ieu. Anu eta ngaran awewe. Iya. Aya oge Gedeng Permoni. Iya. Atawanangan awewe tukang hias. Tuluy ulah syaraf dina beurungna teu-teu. Kita sih digedeg gitu dah. Beda deui gedeng jeung gedeg atuh. Oh, gedeng kita teh gedeg. Atau Dewi gedeng potong beurungna. Cicing. Hai. Dewi Gedeng Patang Lodaya. Iya. Lajeng deui palai dicanakeun kemang 100 rupiah tapi anu seungit nangan sahiji. Uluh. Gampang atuh dak milarian kemang 100. Anu hiji lalap-lalap kana minyak seungit. Nah, tetep ngomong manehna disengsirikeun ku manehna kumaha teh. Ada batur mah eueuh. Niku aing dihakan. Kembang 100 rupiah seungit dengan sahiji. Iya. Deui-deui palai disanakeun kepet ke si Badaru, kepet ajaib, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Kepet hepan meureun panganten teh hareudang anu sok nipasan kitu tapi eta pan ku jelema, tah mah kipas teh ngiplik ke sorangan, teu dikipaskeun ku jelema. Bari kunaon? Nitah monyet. Ulah teh ku jelema. Lain mun jauh pikiran teh nya. Gampang teh ngomong teh. Palai dipangyeutkeun bedil karantaka bedil anu tanpa diseungeut ku jelema sing bledug dina waktosna oleng panganten. Andun iya wacara nuang hui sumogol. Nya kenana waktosna nikah teh but teh itu. War kada sepikerekeun. Waktosna teh bedil. Nya. Bedil karatan. Bedil karantaka karatan. Ai sieun nya sungutna teh. Lajeng tuluy deui wa nyuhunkeun ku kuilingan di alun-alun numpak kareta Bindarom tapi digusurna teh lain ku kuda tapi eta kareta teh digusurna teh ku denawa ngaranna teh Detia Kalawin Sagni. Itu mah liur aing pamentarna loba teuing. Kamana atuh neanganna ka mana atuh ka mana neanganna eta anu dipeta. Alah. Sare jeung saliwat ti barkatu sabarkato. Ngos. Ah, cukup. Gitu wa. Kareta Binarom nu digusur ku Detia Kalawin Sagni. Iya. Lajeng tuluy hayang gamelan Silokananta. Gamelan? Bu.
sarona ge geus dituntut dijualan si Dani. Ampun aing mah lah. Eta mah atuh gamelan heupeung, ieu mah gamelan silokananta. Sieu teh gamelan di kiloan. Gamelan anu tanpa ditakol ku panayagan tapi di salah sorangan. Hayang aing gamelan gitu dari ieu mau panayagan teh. Seueur pasea. Gitu mah. Gitu itu mah. Nah, sarengna deui palai salik dina papajangan bangsa kencana. Bantal kancana teh eta teh bantal emas. Nya. Anu kabawana teh ku jelema 1000. Anjir. Sabaraha kiloan emas nada kabawana ku jelema 1000. Aya ngeureut teh ingat cakaman kana emas. Nya. Dek teh euy, ini kamita teh aya nempo awewe ditulik. Aya ngenik mun-munan kok. Wah, ngomong ka mana karap ieu mah nya. Da lain hayang katingali ku batur yang mah hayang modar. Palai salik dina papajangan bantakan sana ieu. Uluh. Anu kacanakna teh ku jalmi 1000. Ieu. Sareng palai dikawihan dina eta gamelan teh dikawihan teh ku juru kawih anu kasebat Saroni. Atuh eta mah pamajikan si Ucir. Nya si Dewok. Iya. Atau si Bebeng. Gitu mah. Kalayan wa palai arak-arakan nyaeta palai dipangibingkeun dina lagu Kasinoman palai diiglan ku monyet bodas. Aduh hanya ka monyet teh gaya nu hideung ngungkul. Naon jang? Sieun aya monyet hideung. Kasaha teh? Ka monyet. Punten. Ulah kasinggung. Edan sia. Mung eta monyet teh bukan teh bodas. Monyet teh. Heuh lain dewek. Hae bapak mah jalmi atuh. Oh, kade bisi ka batur yang. Kalayan palai dicanakeun munding 100. Tapi eta munding teh jalu wungkul, tapi eta munding teh tina tuur ka handap teh bodas kabeh. Uluh. Sukuna bodas ieu. Ieu mah aya oge munding teh beungeut teh bodasna teh. Kasaha teh jang ka munding. Bapak munding sanes. Da bapak munding bapak patanukan. Ya, heeh bener jang. Kayak dunungan di kaprok nama baik. Ini tunungan ini teh dewek oge. Itu cing wa. Kumaha ieu saha wa? Di mana wa? Manawi wa uninga? Bar tulungan wa. Tulungan. Jar menang. Menang Gusti petenge ati nira. Ujar menang Gusti petenge ati nira. Ati nira. Kalimputan mega bodara awor lan mega putih wala salin sunabda
salin sumabda sadayana barang ngadangu kasauran Raden Gatot Kaca pameredih bayang arum bingung anu teu mangitung susah manah taya sudana Omo astra jingga mah bujeng hingga kajaring ngimpi-ngimpi acan ngadangu oge neme ayeuna kitu kaayaan Ingmar nguping oge neme waduh Mang moacio sikah teh Mang Margidah di mana ia anu diperdih ku paman teh atau ku uak mayang arum teh. Nah, sudah istri masyhur kene entong eta we atuh. Nemehna seueur pamenta komong ke entos jadi itu kan. Pangeretan teh urang kitu teh. Matre lain dengekeun mimitina atuh. Ini kekuja ya cinta atuh dengaranna ge cinta. Ngaran cinta mah ada buta atuh mangiti kotok oge nyasa ti kotok nya nah pan ti kotok ngasa coklat ai cinta mah pecakan ku sia di mana bogoh ka awewe ngletak ti kotok angah pahit meureun jadi si Semar teh apa sumuhun pot gulan apa teh hari agan murah tak ulan nguping oge neme abdi teh wala ulan apa teh apa ulan non dedengean aing apa sumuhun jaan ai babu penyagaan kawanan apa gimana bebongok ya dawala ulan bener apa sumuhun ya ijar menang Gusti petenge ati nira cara menang Gusti petenge ati nira ati nira lir kalimpudan mega bodara awor lan mega putih wala salin sunabda salin sumabda sadayana barang ngadangu kasauran Raden Gatot Kaca pameredih bayang arum bingung anu teu mangitung susah manah taya sudana Omo astra jingga mah bujeng hingga kajaring ngimpi-ngimpi acan ngadangu oge neme ayeuna kitu kaayaan Ingmar nguping oge neme waduh Mang moacios nikah teh Mang margidah di mana ia anu diperdih ku paman teh atau ku uak mayang arum teh nah sudah istri masyhur kene entong eta we atuh memehna seueur pamenta komong ke entos jadi itu kan pangeretan teh urang kitu teh matre lain dengekeun mimitina atuh
Ini kukuhnya ya cinta atau dengaran lagi cinta. Ngaran cinta mah ada buta atau mangiti kotok oge nyasa ti kotok nya. Nah panti kotok ngasa coklat ai cinta mah percayakan ya kusia di mana bogoh ka awewe ngletak ti kotok. Anggar pahit meureun. Jadi si Semar teh apa? Sumuhun. Pot, lan. Apal teh? Ari agan. Murora eta kulan nguping oge neme abdi teh. Wala. Kulan apal teh? Apal kulan. Non. Dedengean aing apa? Sumuhun. Jaan. Ai. Babu penyagaan. Nyawanan apa gimana babongok ya? Dawala. Kulan bener apa? Sumuhun. Jaan. Bentar gelap gimana ge? Pindah syari, pindah. Raden Gatot Kaca pada manjat kasawarga manilokan pangan para juata marasanga juata permanten bayar-bayar. Lajeng melirik busana Gatot Kaca Jamang Mas berususun 3 sumping Mas Rineka. Hulur-hulur nganggem drasmara aja Jamang susun 3. Gelung cupisnya prahasta huncakan sana. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Simawe raksukan krean takusuma. Pengawasannya pun oranana braja hingkang tumama. Simawe sinjang wasuluna. Suasana wancit tengah cat boteng cat ketika wonten hujan datang kehujanan. Wonten panas datang kepanasan. Simawe terumpat serama. Pengawasannya pun bisa mabur tanpa lar. Saderengnya pun lumampah. Kagak ganawiati. Ngeprek sotir merak ngibing sosotiran. Sios nikah teh bawa putra berdengar bantun papajangan bangsakan sana sanajan kacana ku jalma 1000 pakaulan dipibawa ku sorangan. Dekat satur lami di jalana. Bima bunga ngang bunga marwata suta dina manahna. Ngajuk-juk kawaringin pitu nepangan tetia kalawin sagni. Anu nungguan kareta binaro. Kacarios yek tetia kalawin sagni. Ganek. Bulan. Kadieu. Aing ngimpi karageragan bulan dari kana lahunan ieu. Yap ka dieu. Bo
tereh bebas tugas ieu. Oh kitu kula. Wedel paingan kupu-kupu singgal leber. Aya jelema ngagidik jangkung gede si Mardada. Sampurasun, rampes. Aja kaget mangaligi. Aya saha Gusti? Nah cai aya semah itu. Ngajar ke semua pakai kelas gede. Cici abdi. Oh, liuk. Tinggali ayah semah. Ngomong. Gening dibungket bukit. Diri bonding. Sampurasun tenawa. Ya, lingi. Aduh, dia mau menijangku gede. Kaget kurnirahan ningali
sampun prapta Wilujeng sumping tamu matur nuwun. Ulu eta sora muni gudi. Gusti saha namanya teh? Saharana ti mana Jalu? Ngaran kaula Bima. Bima. Oh. Jangkung gede teu pantes nya ngaran dulah. Bima jate. Ya, Bima. oh, Osin. Sing pesen hayam gitu ah. Bima. Nggih. Saking ngendi hawamu? Aku. Saking Amarta. Ayo sugan teh saking kubutu. Atau napi saking kapaksa. Deka mana maksad salira? Aku harap takon dateng ira. Silahkan. Sapa hal nira? Ngaran kaula Winsagni. Iu. Winsagni hawamu. Nuhun. Ai kitu? Ya kaula tengah hajat datang hari. Naon? Aku raat gowo kereta binarom. Hah? Arep gowo kereta binarom. Dek mawa kareta binarom. Iya. Dek mawa kumaha ieu kudu pugu. Kareta binarom teh Dek dibawa ku haula. keur naon? Pikeun datua kerami hadiku Dewi si jenet. Naon cenah? Monya kareta dek dijeunet. Dek dijeunet dek dipake badminton. Pikeun datua kerami tuang rayi kakasihna jenet inggi. Maksudna teh dek nyokot, dek nyewa, dek naon ieu teh? Ya pasti disewa. Pokona mah rek dibawa we. Dedeh teuing Jalu. Hampura. Ulah melengkung bekasnya lahan we segala rupa pasoalan oge nya. Iya. Ieu teh kareta binarom teh sanes anu kaula aya nu kagunganana moal ieu teh barang amanat bujang hingga diinjeumkeun disewakeun gitu kengeng wayahna we hampura Jalu barang titipan. Udah habis dia sudah boga masyarakat ieu. Sewa-sewakeun mana kitu kita silapurkeun Gusti. Aya-aya panginten abdi keur masyarakat udud. Ka eta teh ulah tah. Ruksakna di negara teh kitu cece. Ulah sok dibudayakeun pedah teu dilongok der disewakeun. Hah? Ulah sing ingat kada janji jujur. Moal disewakeun ge moal dibikeun. Dibikeun kareta binarom nuhun teu dibikeun haku dak paksa. Teu dibikeun dak paksa. Amuk teh ninggaku. Hah? Dedengean cerek ngamuk? Gih. Dedeg sampai rupa hade patut tenganyuk rupa teu mentana. Kalakuan teu beda ti euwah-euwah. Ulah maksa di dinya. Silaka. Dibikeun nuhun, teu dibikeun dipaksa. Teu dibikeun dipaksa rek kumaha jalana. Nu penting kudu ka bawah. Bim. Allah apa? Lamun kitu mah carana anjeun teh nungtun Raja Wisnu nyeun pucuk ti girang. Coba-coba rek kumaha ya nyaho. Wah. Apa kon wani marang aku? Ora wani teh ning ngapa aku lanang poe lanang. Abong geus lalenang. Itu we geus teu bisa diatur anu lenang.
Haji Mulati Tegak Kadijaya. Ada. Wah, aduh, aing bener make parasea. Eta teh goreng kitu lampa teh goreng. Aduh. Ulu eta tutunggulan nepi kaki itu dibikin mah. Mau dimaksa sia. Wah, Wima landep tiak kalawin sagni seret semedaran banteng benantingan. Lir muning rarakitan kuda papasangan. Kaayaan tempat tugi kak ngebul kaluhur. Dituturkeun na jelema gede. Atuh da juragan Bima 10 lengkah. Dewek 200 lengkah. Japu gua semua ka udag. Sarua jeung anjing ngagogogan heulang, ngajubulan ku asiwung. Piit ngeundeuk-ngeundeuk pasir. Malengpeng pake aku mending. Ngajubulan ku asiwung. Naon lain itu naon ngebul euy. Uluh, kawas angin puyuh. Naon? Gara luwut itu. Saha? Juragan Bima jeung Wincagni. La ilaha illallah. Abdan! Keladan! Wincagni! Daun! Saha! Keladan daguan! Nah, jika anak Semar aja teh. Siap. Sok. La ilaha illallah. Dan. Nah, itu kadung garelut. Dibikeun. Aduh, ampun. Hei, poho deh ka kuring. Kelanan. Gunti salah ieu teh cepotnya. Nya. Wih. Kumaha cager sae. Kumaha Bapak Semar. Maot. Innalillahi wa inna ilaihi. Bapak Semar sumuhun. Maotnya iraha kuring oge teu nyaho. Oh, itu nah keur ka mana? Nyata. Keur nabeuh? Henteu. Masya teh geus ngabohong teh bener Semar pae. Semar mah aya keneh. Nu pae teh saha? Bapak Semar. Kumaha atuh itu dukeun. Alah. Oh Semar, nah atuh itu kumaha itu? Tak itu. Geus ngabacot teh sia. Kayak itu kumaha teh? Ieu maksa dek nyokot kareta. Heuh apa dititah ku Bapak kuring. Itu. Ai itu kumaha gaji punta gaji heuh. Iya. Kumaha maksa pajarkeun teh cenah keur kawin si Jenet. Mun eta oge rayina juragan Arjuna. Daya mah Jenet cenah. Heuh Arjuna teh dipanggilna sama kakaknya Jenet.
Arjuna teh Janaka. Nama Arjuna teh Janaka. Jadi kakaknya ini Bima. Kalau manggil Arjuna itu, kalau manggil Janaka Jenet atau Jenoo. Ah, bohong kan. Itu nong. Gitu. Ai. Aduh. Lali deui Eta gareng. lain da wala. Ai. Aduh, coba kadieu gareng. Henteu. Ieu teh naon make gelut. Heuh nyata ieu teh meureun salah paham tadina teu nu matak dongeng kudu tuntas teh kitu. Aduh. Jadi kita Semar. Keranan. Ye, Pokoknya masih katipu cing kumaha ai Semar teh. Aduh lah, lebih kata percaya. perhatikan ya kan. Semar, hidup menek. Beungeut na bodas. Heeh, bener. Awak bueukeul. Ai lempangna. Aduh. Nah, Atau kan. abi dipercaya. Lain ngabodor aing mah. Ai ngomongna. Aduh, aya anak. Tak gitu. Amuing. Aing mah lah. Mun urang ngobikeun ka dewek nu kitu mah euy. Tah eta sok rebut kana idangan batur teh. Aduh, lamun kitu macarana. Waduh. Aing bebas tugas dulu. Heug hayang naon maneh perumahan rel estate. Alah, dirangkung Gusti. Adi moyong geura dirapalan we. Jeung sa Sareng eta tah. Melalaki, oh. Gagal atuh. sareng ieu atuh. Ah, sia goblok ah. Ampun teh. Lamun kitu macarana hayu atuh. Sok ke Bim, geura naik kana kareta binaromkeun ku kaula digusur. Ieu pada-pada. Ayo. Kawana, Mana ngabantu munding abdi mah? muling, Nuhun buat ini. urang nyapat munding euy, hayu. Alah. Mudah-mudahan ya. Mau bisa kabur hujan kayak ora dulu. Ngecedem-cedem ke mah. Tuna lampah eta. Pamolah Anoman parantos benten margi ti tahun ka tahun malihan parantos ratusan tahun ti zaman Ramayana dugi kaki wari masih keneh aya.
dasar kenikmatan kebangsaan dunia. Kayu malang sepeng jabatan, kayu malang sikapung. Sang sedak magenimbang pacaha hatinya lindung hati roman mendak kepukaran pacaha hatinya lindung mendak anu jauh teknik macam tiba anu jauh sepi beracung hati lamun pagi di batang kurang miramara di batas katuriat kupati beli kupati kerajaan Singosari ayang nama ayang nasi Jawati zaman usok muji diri virus mata tabu tara tabu sekapangan jenengan ayah renang dimensi meser buku tinggi di pikiran sekapangan ayah anjengan para buku Anoman perbansana sutara Kirikitip Anoman perbansana sutara
ingkang tatapa ya Oja Prata Anoman perpancana suta anu gentur tapa sirah kahanap suku kaluhur atu Raden Gatot Kaca mulih ti sawarga nyanak papajangan kasasar ka ieu tempat anu teu disangka ieu Anoman kadupak ku Raden Gatot Kaca Hios nikah temang lah beres. Hios yolo. Woi, olo. What? Woi. Kaget tenera. Andingali kaget tenera andingali kaget nak kaget lagi tenera ya andingali ya Bina-bina aing kurtapa gentur. Teu sopan jeung teu nenyomun urang masih beungeut heula isuk-isuk teh. Didupak aing. Hadieu sia sing tanggung jawab saha? Hei. Lamun teu datang sia diperik sanajan nepi ka lak-lakan naga we. Maneh nu ngadupak? Hah? Manawit itu aya makhluk di hapunten we. Tenenyo sia. Hapunten kaula teh ninggal. Mari kaula teh nuju ngebantu itu papajangan ti sawarga. Papajangan emas saja? Iya. Ti sawarga? Iya. Maoknya. Aneh. Di jelema teh. Dasar kudu kapangi. Hah? Geuning malibir ka dieu jalan. Hapunten we. Bener nu ngadupak maneh bieu. Leres. Ngagurinya teh maneh teh ucing. Coba itu. Aya mangkalukna kabina-bina teuing. Teu leuleuh sia. Ya, entong ngajago sanajan makhluk model kieu. Buntutan. Wujud kunyuk awak wanara. Tapi dulu soal paseama ti baheula can eleh aing teh ieu teh jago baheula dulu. Hah? Lamun nyarita jeung anu ngaran Katkasa. Ai kitu? Ulah mah keuji nyaritakeun jago-jago. Ulah nemongkeun sihung dina waktu kiwari. Anjeun nyaritakeun jago baheula tapi ieu teh jago ayeuna. Sombong anjing. Sombong anjing. Lamun diluhurkeun model luhur ieu kecap tak-tak saluhur-luhurna ge tak-tak moal ngahururan sirah. Moal ngaluwihan urang kolot-kolot baheula dulu. Ieu. Moal aya jalma ayeuna lamun eueuh nu baheula. Ayeuna teh hampura bangsa anjeun mah hampir punah. Anu geus loba teh jelema, wujudna loba teh jelema, tapi eusina monyet tungkul. Heh? Siga tuh pakai kacamata batin.
Ini kacamata riben ada dipakai teh. Waya anak kudu menang hukuman aja. Naon hukuman anak? Kepret koing. Sok kepret. Benang ka kepret kalau jago anjeun. Wah sobo. Sabalikna anjeun lamun bisa neunge. Aing kena ka aing nyembah aing. Jaan. Aing make aji kilat bajra. Aing pan sabaraja. Kilat bajra pan sabaraja. Jadi dor. Ya. Tekena tenggelan anak aingnya. Marukana kumaha sia. Jago baheula aing. Memang hebat, hebat aja. Ya. Tong bujeng hinga mangkeluk segede kieu. Sok bisa ya ilmu kasungkur-sungkur paka bisa nusan katalaah ajian anu kasingkir-singkir geura taluk titik kiwari geura kontek tak ayeuna. Hah? Geura korehan bisa ya ilmu. Bisa aya isi manu tinggalin cokot heula jing. Hah? Jago baheula ieu. Gunung baheula ku aing diangkat. Papajangan teh kabawana ku jelema 1000. Tapi ku kaula sorangan bi. Papajangan ku jelema 1000, ya, cing caritakeun. Di mana aya jelema 1000 bisa ngangkat gunung? Berat kedih gunung. Anoman ieu. Wis. Saha? Aing Anoman? Ieu teh Eyang Anoman. Ngasa nyebut Eyang? Tobat, Eyang. Naon? Aduh. Sembah kapihatur Eyang. Naon? Panginten atuh jago waduh.
nyangakeun beuheung tanger teu-teukeun suku genteng blokkeun. Au putra teh nguping wartos ti Kangjeng Rama. Wih, salira teh guruna Kangjeng Rama ongko. Na anak sahajeun. Nguningakeun putra teh putrana Kangjeng Rama Arya Bima Pandawa nu kadua. Incu aing linggih teh. Ieu teh si Atep. Lah aduh tobat incu aing. Gatot Kaca ieu, ieu tobat. Aduh eyang. Palingan wani ada incu aing. Duduh teuing Kasep. Duduh teuing bageul hampura kasarupateun teh kieu yeuh. Ay. Lah di mana ieu teh? Akibat atahanyang teh siga tuh kakolot teh nganyang. Sadaya-daya. Mana wit? Oh, ari sugan teh si Oden. Nuhun. Aduh, si pangwarah ke si Dani. Sudah jadi jelema daekan. Sadaya-daya. Mawa papajangan keur naon? Kanget salikna panganten. Saha nu kawin? Paman Arjuna. Ka Uwa Mayang Arum rayina Uwa Batara Kresna tobat. Waduh, saolah-olah ngonang itu ka eyang urang. Naon? Eyang terek kaul dina waktuna Subadra nikah teh sareng Arjuna. Eyang terek igel-igelan di alun-alun. Arak-arakan dina lagu kasinoman. Tobat. Eyang. Lali kaula aduh punten. Uwa Mayang Arum teh salaras nama palai dipangibingkeun ku monyet punten. Sok. Keun bae da monyet eyang masuk ke monyet begitu. Di mana? Ku eyang bodas. Tuan ni boleh nyebut monyet. Hayu teu malihan eyang. Nan labuna we entong rereogan era. Gagah pan kamari ge nya. Iya. Di mana? Naon anu jadi sesah teh ieu teh milarian piwalieun. Piwalieun? Iya. Apa aya meureun? Aingnya pan Basudewa teh maotnya. Teh suami Wawi. Apa aya lanceuk nu panggedena ngaranna Baladewa? Ari Uwa Baladewa teh salaresna mah nyanak calon panganten pameget itu bade barung seserahan teh. Bade bantrok Uwa Baladewa teh kagungan rayi ti garwana anu palayeun ka Uwa Mayang Arum. Ulah. Demaja jauh jodoh ra Subadra dina ti Arjuna. Keun bae Baladewa rek ditewak we yang kulumun sabelah dikepul ku aing. Bisa dikaluarkeun tina keulan eyang asa daek ngawalian kawinna Arjuna ka Subadra. Aduh, nuhun atuh eyang, nuhun. Ieu anu jadi bingung teh nuhun eyang, nuhun. Bang, sios nikah teh, Bang. Sios nikah teh. Ayo, bawa di papajangan urang ini jeung eyang urang newak Baladewa. Imbalan. Baladewa, seolah-olah ngonang meureun ieu teh nya. Oh, tenanawan Mayang Arum Arjuna dulu dek paling panganten moal era aing engklak-engklakan. Moal era. Baladewa ditewak ku aing.
nustrungan nama Prabu Baladewa sareng Senadi awak ku Anoman jadi kersa ngawalian nya langsung dicanakan negara Dwarawati pacarios ieu astra jingga dawala anu milarian muning dacan kapendak duwi kakiwari aduh ya mangkaning geus disada tongeret aing gua kaburitan ieu gimana muningnya aduh aing euy buah geus anu nyokot begitu aneh nggak sedih. Nah, ingat ke Abah. Badalang dari lamun nyawa si dawala teh kitu sok dikewer. Lain di mana muningna nya.